Bangkrik gitu. Naon eta? Aya moal ieu anu ada kalamar urang. Ganeng. Assalamualaikum Pak. Nah, datang oge. Waalaikumsalam. Asup. Mun Pak. Yuk. Damang Pak. Alhamdulillah. Sangaran mana Jang? Sanes Ujang Pak. Asep. Asep. Mun Pak. Tonggo keting, bau. Mapan deket. Beres sanes Pak. Apa nuju milarian jodoh bikin anak Bapak? Mun. Nyawa di sama nih. Tadi terang di jalan Pak. Soalnya ya pamflet. Cenah Bapak keneangan jodoh bikin anak Bapak. Bener. Emang orang tadi isuk masang pamflet. Sugan we aya jodohna jeung anak urang. Nu nyaranguan. Beneran Bapak teh milarian jodoh bikin anak Bapak. Atuh bener arek naon urang masang pamflet. Tong deketing tah bau. Bapak nu ngadeukeutan. Emalan we. Pura Pak. Punten. Mangga. Ya. Punten beli naros. Ya benar, umina Bapak John. Halo, urang Jon. Naon? Hei. Sabar Pak. Kamu cuma nanya alamat. Sabar. Oh, Bapak John. Oh, nyantos atuh. Abdi bade ngalangkungnya. Punten, Pak. Naon bilang seueur sia? Teh Pak. Nah, iya si Geneng mah ya. Punten. Mangga. Kita erek naon dicabutan tetap pamflet urang. Masang capek-capek. Sabar Pak, sabar. Tapi keterlaluan jika juga mata. Kalem bro, kalem. Tadi ningali pamflet di jalan. Bener tuh ya Bapak John. Emang benar? Kenangan jodoh, jangan anakna. Benar? Pas orang jodohna, orang pas bikin anak Bapak. Pas orang. So akrab amat ya. Kita friend, sekarang kita jadi friend. Oke. Nyen kopi. Kopi. Bikin kopi. Pentingnya, oh Pak, abdi teh tamu. Ieu mah lain, tamu ieu mah. Oh sami ieu ge. Sami. Ari ngalamar anak Bapak. Atuh ini. Pak gagahan urang, Pak. Gagahan urang. Bong Pak, Bapak kan bisa jadi cosplay. Mamanya jeung ieu ke preman. Anaknya Bapak, cucu Bapak jadi naon? Jadi permen. Pak, mending pilih urang Pak. Oke, Pak. Tinggal nih, Pak. Urang mah gagah, ganteng, gondrong. Bih, bener. Iya, daripada ieu. Ustaz jeung keremi. Kontrol atuh. Enggak sih teh. Ribut deui. Nek serius mau kira-kira ngalamar anak urang. Serius atuh, Pak. Serius. Bareng amat. Beneran. Serius, Pak. Masih Pak, beneran. Jarak kieu di mana tuh? Nyawa. Urang Kenangan depan. simet. Tadi orang kenangan simet ningali pamflet. Langsung orang gak cabut ke orang makanya orang kan bener-bener butuh seorang istri, Pak. Nggak lucu. Serius aing mah. Bapak mah jorok wae ngalocok cenah. Di doku kopi geura. Kita kan friend, Pak, friend. Pren. Aing mah serius dengan calon minantu, lain prat. Kapan hiji geura. Iya Pak, mau jadi orang. Banget.
Ini karucal kieu dua anak. Urang geus mandi 3 kali, Pak. Kosero amat mandi 3 kali mana mah itu nu cai. Sesuai bapak mah. Sigana mantan pelawak. Preman, pelawak. Teu bisa ngabedakeun sugan preman jeung pelawak. Atuh bapak lucu wae tadi. Oh, enggak tapi Uyuhan jadi anaknya baik kan? Atuh kan buatan lagi buatan. Ya. Kita ngopi dah. Pamajikan. Pamajikan terus almarhumnya, Pak. Kabar, Pak. Jadi sini. Ampura, Pak. Lain nyian Bapak sedih lain. Ampura Pak, ampura lain. Lain nyian Bapak sedih, ampura. Buat langu. Pindah dia. Bapak ada naon sih? Tuhan doang. Ari sia kalah caru langung deui ka aing teh. Geus diuk di dia. Mau diterima oke gerak jadi minantu urang. Wah, Pak. Orang capek-capek gak dia sengaja. Oh, sih, Ada ngelamar anak Bapak. Atuh ari maneh caru langung kieu mah. Lain curang Pak, orang mau jujur, dah Bapak emang bau. Bau-bau kepret oke gerak. Iya, Pak, tulah ka urang, urang teh ngomongna naon. Ganeng geus. Teu nyalain aing. Galak. Punten, Pak. Naon sia baik di ka dia? Maaf, Pak. Bade nyanak mangkok entosan. Hei! Oh sia tukang bakso. Tadi nanyakeun alamat. Arek naon sia teh nu bener? Aek mang ka dieu? Sabar, Pak, sabar. Geus nang sabar-sabar we. Punten, Pak. Abdi arek ngalamar anak Bapak. Dia abdi nempo brosurna di jalan. Bener sana? Tah kitu jelas. Geus ka dieu, diuk. Tah ka dieu, buru diuk. Nambah deui saingan. Geus diuk di dieu tah. Nyengir-nyengiraan nih, goreng. Jadi mana? Mana saha? Anak Bapak. Anyar ge datang sanyakeun anak. Iya kan, kan rek jodohkeun teh. Anak? Iya. Wajar ngalamar anak si ieu. Oh, sih. Langung. Anak si Bapak ieu maksudna. Sebenarnya anak si Bapak buku atuh dapat awewe di tukang mah. Geus ganeng. Jadi serius teh ya tiluannya, rek ngalamar anak aing ya. Serius. Serius atuh, Iya, Pak. satu Pak, mau bodoh tadi yuk abdi. Tapi dengekeun, Siap. anak bapak teh buta. Bisu. Jeung tuli, kumaha siap teu? Bener, Pak. Assalamualaikum, enggak? Kok ganteng. Ari mana mau baik? Mau apa? Kunaon? Abdi mah tulus, Pak, teu manang fisik. Tah, karak lalaki nu kieu beparsep. Nuhun atuh, Pak. Terus ayeuna mana, Pak, anak bapana? Sabar heula, tenang. Kayak ku bapak dicalukan. Ya, Pak. Daguan di dia. Siap. Kudu rada rapi ya, mah. Oh, diterima minyak. Jin deh. Mana gaya grogi kieu? Mana, Pak? Kalem, bersiap-siap heula. Oh, siap. Buru neng, siap-siapna, walila teuing. Ieu calonnya geus teu kawawa. Ayo, Pak. Bapak nanya sekali deui. Bener mana serius ke anak bapak? Bener, Pak, serius. Tapi anak bapak buta, bisu, Nuhun. jeung tuli. Kumaha mana terima apa adanya apa henteu? Nyampan tadi terus nyarios, ada abdi mah tulus, Pak. Mau manang fisik, insya Allah apa yang nerima. Soalnya pan ibadah, menurut Pak, area nikah teh ibadah. Benar. Karak ieu lalaki anu ku apa dipi kayang.
Jadi nu dimaksud buta bisu tuli, buta lain karena teu bisa ningali, tapi karena tara ningali menyebabkan pidorakaeun. Bisu lain teu bisa ngomong, tapi karena tara ngomongkeun batur, tara ngagogoreng, tara ngagibah. Sakalina ngomong anak bapak mah anu sae-sae. Masya Allah eta anak bapak mah. Tuli lain teu bisa ngadangu, tapi nang saukur ngadangu pepatah ti kolot jeung ti guru-guru anu masihan ilmu agama. Mantap teh anak bapak. Masya Allah Pak. Neng, buru atuh, lila amat. Ieu geus ngadaguan ieu. Budak teh lila amat. Sabarnya, Cuk. Asep Pak, lain acu. Oh. Sabar tenang. Kenapa? Astagfirullah. Pak. Baiklah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari sia, kunaon maneh nu kaluar? Eta bapak, Teteh mana? teteh nuju di kamar kene pak, nuju dandan. Nah jadi maneh kaluar? Tuh, Tenjo kabur we calon menantu bapak ye. Balik ngopi heula kunaon. Ngopi lah. Itu naon? Geus ngopi dialog terserah. Sangaran maneh? Asep Pak. Cina yang pakai ujang. Aduh. Leres sanes Pak. Bapak nuju milarian calon Pipa majikaneun. Leres sanes Pak. Bapak nuju Allah. 7 bulan. 7 bulan. Atuh bener, ekman urang masang pampet. Masuk pura-pura. Udah cek si Odi. Nah, masih beda deui. Mangga. Mangga. Baikan. Mangga. Eta erek naon pampet dicaputan, isuk-isuk maneh tadi. Badan lo sih. Mangga. Eta erek naon eta pampet dicaputan. Caputan. Ampun, Pak. Bro. Gimana bro? Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Kamana wae? Aduh, ieu. Udah jadi. Kemana wae buat ya? Ini mana agra manehna? Ari maneh ada gitu. Bener tuh, manyang bohongan. Ngomong sapi tiu. Barenget pisan amat teh. Iya banget, Ini kuat wae. Ih, amat. Iya. Main apa? Tembakannya bisa aja. Itu. Tembakannya bisa. Balinya. Udah. Uga. Pak. Kita friend. Kita kan friend, Pak. Friend. Ngas nih. Goblok. Ya. Kita ngopi dah. Pamajikan tuh almarhumnya Pak. Sabar. Jadi tanggorak siapa goblok. Pamajikan tuh almarhum Pak. Sabar. Mudah-mudahan kayak mau aya di jodoh jeung bapak mau aya deui, mudah-mudahan. Aya tuh sih teh. Oh nya maksudna aya. Geus pencetan. Teu Pak, sedihna sakedeung. Preman ieu mah. Sakedeung bos sedihna.
Cigana Seri. cigana untuk sedih pemajikan. Tuh, saya tahu lah sendiri. Apa tidak? Kenalan siapa tahu. Bisa ciri aing teh. Orang bisa seri. Bisa jadi. Belum kenalan. Apa suri sama? Bener sih. Hey! Oh, masih gitu gua. Kaget aja. Terus kaget aja. Oh gitu gua. Abdi ka dieu pada arek lama. Baik. Pada arek mau pada arek mau pada arek. Baik ya. Balik ya. Bade arek tentunya. Ayo. Diuk. Tadi dia numpuk. Sempit, Pak. Enggak, tong nyoba omong. Bangun wayahnya. Bentar. Ibar arau kieu. Terus Pino, sok mangga. Sama seri wae. Gimana? Tinggal narik ieu. Keneknya dicasuk. Keneknya dicasuk. Tinggal narik. Masih. Duh, ini dia begini. Serius, Pak. Tapi hiji, Izin naon? Sayang ibu. lain ngalucu. Anak papa teh buta. Tak dua, Dui, katilu. Dah. Adik mana mau balik? Mau apa? Kunaon? Abdi mah tulus. Mau minding. Balik ya. Ampura sih. Tuh kalau janja. Jadi nu dimaksud buta bisu tuli, buta lain karena teu bisa ningali, tapi karena tara ningali. Jadi anu dimaksud buta bisu tuli, buta lain karena teu bisa ningali, tapi karena teu bisa nimbulkeun pidora kali. Balik. Tapi tara. Jadi buta bisu tuli Itu dimaksud. anu dimaksud Teteh nuju di dalam, Pak. tuli lain tuh bisa ngadangu, tapi nang saukur ngadangu papatah ti kolot jeung